Pede nganu ieu teh anu non lah ke dapur gitu lah. Oh, peding nu hajat gitu. Iya Peding panggungna ku geureubeg. Oh. Tiungna. Si hujan. Iya. Lantuy parkomat. Sau Tahu. Baru dah kuenya mah nyaon. Anu geus teh ngompat. Oh. Mau ke halaman gitu nya. Nyaon. Banyak. Ada nyong ngarembog ge kanu dagang he. Sodah sia bukan gini. Ngangkat ngaruhur. dah. Ada minuman. Berak-berak ngabudak. Minuman. Buru-buru. Oh. Soda karena nya. Soda. Dari nu ngaroli. Wah, ngantai. Aya mah mukus eta dahareun ku ieu nya. Aya ku kertas. Ieu tanghoas cenah tah. Itu ulah. Tinggalan kupat tahu. Nu bala mah naon? Bala mah tangowah nya. Aya mah kupat tahu. Ngawah. Tukang pinang. Ya tukang pinang ya bukan. Baheula tukang pinang. Ka tukang pinang naon diganti teh baheula ngaranna? Pinang. Yang Pengelut teh ketiran. Nah, Oke, tiran pas ieu. Pas sate gitu. Lain pas sate dirangoikeun. Oh, digantung gitu nya. Tuh digantung di dinya na tampir. Musuhna ngiran. nyirung gede bukan. Kerupuk anu eta teh anu dirawu gitu tah. Eta di letter tah. Nunutan gitu mau ngapain kan dagang. Mapai nu dagang. Pak cingnya ulah sare wae ya. Ngarawu bus kana sarung. Saha eta teh? Urang. Bukan teh batur. Ajo. Ajo. Betul geus lapar. Tah kade tah angin ada urang geus pilu satu. Itu pangradinan dina pangus beak. Bukan mah aya wayangnya datang gitu. Oh, sahiru tah. Terus meledak menyandai senarian. Tampir Toko teh kahana panggung. Oh. Pangku. Songcot man. Wah, rem barudak teh. Turulan huru domba man. Sakola geus na baheula mah teh ku buku anu sia teh. Nu kararas cenah. Sakola baturan nu ngarobrol gitu. Udah nulisnya teh lain ku buku cenah baheula mah jangan baheula mah. Can aya buku cenah. Udah can aya buku nulis ge. Aya buku. Ancan ledeh mah sani ganti. Oh, nu kaledeh we gitu. Oh, suruh jeledan. Jeledan, gilir. Kapan diselapun kana tongong, kake sangan we. Oh, kantong baheula mah teh nya. Can aya kantong. Lah ada kantong teh map. Oh, kumap. Neron dina ngahasam dina ieu. Ari aya kantong tahun sabaraha teh? Daun walini, amun ayeuna mah daun walini teh antiknya. Oh, baheula mah jadi kantongnya. Kantong. Oh, baheula. Daun walini. Ari na barudak aya mung naon jeung kieu kieu kieu. Aneh. Aneh cenah kayaknya daun. Halus daun walini. Nanti sama. Ada ayeuna mah praktisnya. Aduh. Ambal kamu bujur kata wah rugi gue ini. Mata kun baju. Pak bro bari jeung sapangnya. Mentak bener benernya kalator nya teh barasin. Alah
Ciga mani baru punya kalapa. Aduh. Dulu ini Ditanya teh kunaon ibak teu jadi ija kalapa. balik sekolah. Ya, asal basuh. Ngurak ngabelut ngalau. Da ini saya seeutik teh pasti aya lauk. Rit zaman rit tapi jelema pararintan. Kardik gitu. Berubah lama 2 meter lah. Naon? Anu cokor teh. Oh, sugana sukuna 2 meter parahnya. Iya, petunjuk. Oh, petunjuk. Panjang-panjang gitu. Oh, sigi guru keur ngapabukleun cokor. Anu liwarnya cepret gitu. Ini cepret deui habak. Apa ringkar? Jewer ceuri ngao kagok gusur jeung ceuri. Baheula mah cenah sepatu geus aya sendal cenah baru. Oh, sendal capit cenah nyari tagi ke sendal capit cenah. Diragar. Oh, nyareker gitu di sendal. Anu. Tapi jelema kalaan bareto parintar kajeun kaluaran kelas 3 kelas 4. Pintar. Pintar. Kajian dari sendalnya. Sekolah we, sepatu we. Benar diakui parintar ya. Can aya TK teko. Ayeuna teh-teh. Mendasarkeun menjurus. Heeh. Nah itu we. Aturan geus terima kan bisa masak eno geuning. Parintar. Karena ditungguan digesek. Oh, guru tungguan. Neng itu sekolah. Malah mau. Oh, malah main tungguan. Jempling. Tekun anak pelajaran. Nya mangalawan ka guru. Malah masih nya guru teh nya. Sion. Di sana jepret 2 meter teh bari. Kayak dapurnya pet jebroan. Nya Nama kolotna, nah saya mah di salahkeun di sekolah akeun ulah digebung. Emang gebung geus ya. Nah, pintar gitu. Galak. Bakal ge cenah nama pak gede-gede geuning baheula mah nya cenah 50 perak cenah. Dari tadi. Oh, tara bakal baheula. Bakal we bakal kana rantang kejo. Bakal duit. Oh, jadi baheula mah dari bakalan duit sanggup kana rantang. Aku manugara ring. Sanggup hungkul di dengeunaan teh. Tak aya mah panas ring atuh da. Beuteung kosong makan naon wae. Baheula mah sanggup kana. Can aya baheula. Aya ge jarang ngasong ka sekolah. Oh, jadi di bekalan teh itu irit baheula mah duit kita pakai duit ya sanggup ge maju we jalan sekolah mah nya. Bekalan ku lantang. Istirahat. nya pendidikan harus bareto nya. Jauh lah berbanding kelas genap S ieu berbanding amper ka menengah SMP pelajaran oge kelas SD baheula jeung SMP ayeuna lewat asal Betul. tulisan alau Baheula kumaha tulisan? Biasa-biasa gitu. ipis kanal baheula mah Oh. nu alus pisan. Ayeuna kumaha gitu. Minggu dikira gaji bos tulis dokter lain takar hayam. Baheula ngalaman mabal sakala. Anu sakuliah geus kadangnya marabah. Anu mabal kabur geus abu. Oh, baheula ayeuna mah sok marabah aya mabal gitu. Gelo. Kayak kalau teh alasan teh yang modo padahal lewat sebalik kayak gini. Boleh mah teu mabal-mabalnya. Di sini cepret teh nih. Rentang di pengkolan teh guru teh langel teh. Baroro. Oh, di bararo. Guru teh rentang jauh teh sarempeur teh dibantu. Cokot. Udah bawa apa nya barang bawaan teh nya. Bawa
ngangem anu baheula mah guru teh. Sugan teh dipecut juru 2 meter. Jadi di bageran guruna. Mah pelajaran teh aya di guru. Geus paham inyungan teh. Ini masalah dibeli. Oh jadi ayeuna mah Pelajaran aya di guru. Sampai Dalam macam naik HP nya banyak. Belum. Halo, ku kaleng susu. Oh, belum. Kaleng susunya. Ku bola kasur. Oh. Ceritana gitu. Ku kaleng susu gitu. Oh, ganteng. Tinja arawak gitu. Eta teh. Istilahnya jadi inspirasi. Oh. Zaman ayeuna. Jadi ayeuna aya HP mah ayeuna gitu. Oh, garana nya. Jadi budak ayeuna mah sari ngalaman walau ku kaleng susunya. Mainan gitu. Tuh. Mainan naon baheula anu ieu anu paling ieu? Anggar pasti. Oh, pasti mainan ge aya wae sok aya. Akodan tuh kan itu tidak akod. Akodan. Rencana abus. Mainan gitu, mainan. Silakan. Aman ya badannya. menang Sok silih sampor geuning balamun ulin teh nya. Ulin teh silih sampor jiga nu ka mana nih. Nyampor ka imah anu breng we erenit. HP na mah WA. Posisi anyur jadi posisi jarak-jarak teh kalian. Ayo bola wafanan ku kaleng susunya. Halo. Kaleng susu. Mengarang-arang tapi memang ada getaran suara. Kita sabar abe. Lamun eta jalan jauh jarakna kumaha. Panjang-panjang talina sih. Ya paling 20 meter. Ting cara mau katanya. Halo. Sarana memang dina getaran era getaran arus bola. Aya nang. Aya diturutan ku si malah orang. Cengkeng. Diturutan. Tapi lamun ayeuna di ieu keun aya mah nya barodaknya da ieu moal daraikeun gitu. Urang nya deui sabaan gitu. Aya HP. HP na mah halau. Di mana? Baheula 2000 heula nya. Parih hati kan bukan. Baheula mah yang ngobrol jeung baturan kudu ngalah-ngalah kaleng susu. Lain heueuh ya. kamu ada di hari yang harus kena baheula Wah jauh. Mana nih? Bapak anu boga talenta mah harus sembari. Udah kan itu boga odol. Modal. Iya. Baheula mah cara rame motor kieu nya baheula mah. Oh, mulai motor lewat teh sareng gua nurutna teh. Nah foto da Urut lewatna. oh sugan teh kenal potna di Aramuan sugan. Urut bau. Oh asupna. Nah aku nama di Aramuan. Deuing aduh. Sungitan Aya Lama nama aya oli samping ngeureunnya kitu nya. Di Aramuan. DKW. Dokati. Dokati Sepakat ya sebenarnya. bemo meureun nya. Memang can aya. Oh can aya. Can aya tuh. Ah, urusan bemo masalahnya bukan mau bemo. Ilmu bemo. Di kumaha sakuan. Lurus. Urus bemo atau urus iki. Urus bemo. Beda bemo. ruat atau eta oge
Nah,